tiga budak mana? Nah, itu si Jaka tuh. Weh, Jaka. Teh, wajar mana teh mabak kemarin ha? Tunggu udah kasih Adi. Belum tahu? Ente cek guru mana goblok ah? Di budak teh. Kakak mabak. Kita niat sekolah ente ha? Niat. Bareng mabak. Lamun teu niat sekolah ku air di kita ngarit ha? Ah niat teu. Ngarit. Terus sekolah benar. Aing ngomong mabal deui. Panggil mabal. Mau disakolahkeun erek dititah ngarit urang mah. Ayeuna aing mah bere bekal sataun ayeuna. Jung bisi ek sakolah ayeuna geura mangkat. Asa teh jadi budak saliman heula tuh ke ka bapak teh. Assalamualaikum ke ha? Bedeb bae budak sia teh. Kan goblok. Tuh hanya kurang mabak. Jadi we dicarekan. Ini mah mama balik. Kayak mah balik. Wah, orang yang dicarekan kamari ku bapak orang. Itu orang mah be aja. Ini mah kang sakola we. Ayo tuh. Budak kakak mabal tuh udah. Bisa disakolahkeun teh. Ayo nama orang yang mau makan ngojek ge. Cang yang orang kamari. Si gelis. Kudu mandi heula ieu mah. Neangna. Mandi heula we. Sabab tiris si banget tuh ya gua si banget ya beraroma ini ada gaya pakai jaket lu batur heula. Wah, kantong bisa nih. Lumayan, yang di jalan. Mantap. Masker. Waalaikumsalam. Kemarin nih ke mana marabal teh. Mulit pisan ka guru teh. Berapa mah sekali-kali deui? Ngapura urang. Soranganan dulu. Sok ayeuna mah iya supaya badan kita sehat, kita harus memakan makanan yang mengandung zat besi. Misalkan Kapak. Ingis. Palu. jeung itu. Dikit anjing barudak teh. Matakna sih kang sarakotnya sih baeng. Piraku eta malin hakanan untuk kehead. Kali mah jadi anak lu. Bodoh-bodoh teh bukan murid teh. Aduh, geus tunjung sia teh anjing.
Iru kasapari-pari teuing. Jadi jomblo, sering bobodo. Kayak kawin. Mai, kunaon ngomot? Aing dijemurkeun deui ku maneh anjing. Heureun ya mah. Tambur awet euy. Tamada deui, banda. Niatna mah ngeprank eta teh da. Udah anjing ngeprank-ngeprank kan udah gitu. Aing mah ada ngarti aing. Udah teh aing sakolakeun. Ahmad bah. Arasan. Coret lah kakak, udah itu mah. Udah itu. Pusing ya. Kumaha. Awas ya boy, awas boy. Tapi bohong. Goblok. Sama kuat kali pisan euy. Bohong ieu mah tempo atuh da. Inja urang mah euy remet cakrang. Injan keraraon aja dia. Juga nu kekurangan masyarakat lu anu wae. Pada serada ngeunahkeun cong standarkeun heula heueuh boy. Mana teh kurang? Enggak. Oh, nu kurang dibonceng ka bogo urang. Tapi lain ka bogo urang kamari teh. Emang ngajagung tuh. Asam manis gitu. Wah, biasa wae. Manis di mana? Kita ini reun. Wah, Duh, sama kuno kitu pat kabita. Biasa da cik urang. di mana? Di pas di tonggo anjir di deket masih ieu si Ririan. Pak Guru. Bisa ieu euy, apel. Trek kawin atuh urang euy. Anjir. Menemukan kawin ini. Da, ini sulakan kanu eta lah ada biasa-biasa wae atuh digelis di mana sih teh? Cantik nyawa sopan kasukaan. Gelis di mana? Orang yang modal lah. Sore sampai. Di mana? Ayo. Kabita aja. Yang apa karana? Ayo ngopi dulu di warung. Ayo. Hai deh. Mau aja. Lain ojek ya mah. Pribadi. Badai ka bumi kan? Nah tuh diantar lah. Diantar ke Abil. Di nu kamari kan? Di mana tuh? Atuh ayo. Saya nama perjalanan perairan bisa nepi ka dieu juga barali kade sia tong marabade heuh. Siap. Terus tunggu dibere jatah poe Minggu pere. Hayu we. Anu biasa deh. Ieu teh bumi nu neng nu aslina teh di dieu. Lain nu kamari ku saha? Oh. Itulah mang AA tuh. Bener euy. Kita urang mah tadi mah pura-pura we kasih envelope jadi mah.
berarti kita padahal mah orang teh makahiki aja kepoan perempuan heula rada perempuan heula berat ayeuna si advokat ngomongna kita kawinan pas kawinan kudu urang heula ieu mah Jing, kai, ngapain kenal? Ayo kai. oh no oh no oh no oh no mau ngojek gak tuh isi Yang mana nih? Pas bisa deh. mau ngojek Ih, anjing.